Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep ngalangkungan channel YouTube Nacep Tilujes. Kumaha parawargi dararama? Mugi nya sadayana sing dipaparin kasehatan atuh cenah anu nuju teu damang. Mugi sing enggal-enggal deui disehatkeun sacara bihara-bihar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh bade mangdongengkeun nyaeta neraskeun hancagarapan anu jejer cariosna teh nyaeta si Sebrut jeung si Sega karya pangresana Aan Merdeka Permana. Anggung tipayun pribados ngahaturkeun rebu nuhun kamantena oge sakaligus pribados seja bade nyuhunkeun widina kanggo ngagarap ieu carios anu ku pribados bade dipangdongengkeun. Mugi sing tiasa ngahibur oge ka para pamirsanya. Nanging sateuacan diteraskeun pribados ge bade nyuhunkeun bantosanana nyaeta kanggo di subscribe ieu channel YouTube-na sareng di like, di komen sareng di share. Eta teh supados aya interaksi nya antawis urang sareng urang. Oke supados aya ronjatan lah kitu nya kanggo pribados nage langkung semangat ku di subscribe mah, di like, di komen sareng di share. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangait teuing kana wanci urang enggal-enggal bae diteraskeun ieu jejer carios si Sebrut jeung si Segag wilujeng ngadangu. Acara ngadukeun si Segag ngalawan si Sebrut rek tulus poe Minggu. Tewara ditulisna badag si Segag PS si Sebrut. Cenah kitu ceuk dina bewara. Anjing sejen mah teu disabit-sabit padahal dina emprona engke si Segag henteu ngalawan Bagong bayangan ku sorangan tapi dibaturan ku sabubuhan anjing sejena deui nya kaasup si Rawi teh ya. Jang Maman ngarasa tugenah hatena manehna nyaah ka si Segag sabab sok maturan kaleuweung ari ngalapangkung keur pisuluheun. Si Segag oge jadi batur keung lamun dunungan kudu nyieun lalampahan ka tempat hara-haraeun. Sakali mangsa wayah peuting kudu indit ka lembur sejen kusabab aya dulurna anu maot asa leumpang mapai sampalan pasir teh pan si Segag anu maturan teu kaop di jalan aya nu picurigaeun. Si Segag sok langsung babaung. Jang Maman atuh hariwang si Segag ngalaman mamala di pakalangan engkena ceuk nu ngaromo anjing-anjing sejen pangabisana henteu satata malah aya anjing anu sieunan jeung borangan teu kaop Bagong udag batan ngalawan kalah bingbrit bari buntutna ngepot beda jauh jeung gagahna si Kiplik atawa si Juri. Dibere pasangan anjing hengker mah euy si Segag moal bisa gawe bener jiga nama gerak atuh awal akhir tang tuh jiga nama euy bakal digadil tah ku Bagong bayangan teh
Cek Mang Toha atuh ngadenge komentar kitu teh hatejang maman beuki gimir bae beuki hariwangeun bae melang si segag bakal cilaka bada. Panitia ngadu bagong bangun maksa asup adodo anu sok ngabandar tarohan yen cenah si segag kudu minton jigah cek omongan padodo kamar yen lain menang jeung elehna tapi nu penting mah mintona anjing-anjing kameu. Ayeuna si Kiplik jeung si Jurik teu bisa hadi atuh si segag anu kudu tandon pinton ngawakilan anjing anu dua. Kunaon hidup teh man boa gering hidup teh saur paguru anu sok ngajar olahraga. Samohon bapak kagageringan sieun si segag gawon jigana mah ceuk Juju batur sakelasna. Oh nya sohor pisan si segag teh pakaranya yen si segag teh nu maneh man saur Pasumarana. Si Juri oge sareng si Kiplik ge anjing jago bapak cek Juju mung eleh. Tuh Juju mah meuni agul boga anjing hebat teh tapi naha maneh mah henteu ngarasa agul saur Paguru Sumarana. Abdi mah neme agul upami si segag jaga keamanan lembur pak tibatan kudu diadu-adu jigah kitu mah cek Jang Maman. Ping caritaan Jang Maman sarupa kitu Pasumarana ngagelenyu alus tah jalan pikiran maneh teh man saur Paguru Sumarana. Upami kios si sebrut diabenkeun tiasa bae anu lalajo mameureun gumbira eak-eakan salusurakan namung teu ngemutan kasangsara si segag saupami kawan ku bagong bayangan ceuk Jang Maman bari ngeluk tungkul. Sapamikiran eta mah jeung bapa kan saur Pasumarana bari nyekelan punduk Jang Maman. Saur Pasumara sabenerna hatena mah teu satuju di lemur aya kagiatan sarupa kitu teh. Tapi da bapa mah teu bisa kumaha man. Bapa teu boga kawasa nanaon di lemur mah. Bapa mangan saukur ngajar murid saur Pasumarana. Bapak mah lain pituin urang dieu kakarage bapak mah 2 tahun umara jadi guru di dieu teh kabayang meureun lamun bapak ujug-ujug teu satuju kana tradisi di dieu lembur tada teuing atuh diaromongkeunana da asa diganggu meureun ke ku bapak karesepna saur Pasumarana guru honorer di dinya. Basa Bali Jang Maman leumpang marengan Pasumarana ari Juju mah geus ninggalkeun ti heula da cenah aya pagawean bapana anu kudu dibantuan ku manehna. Abi mah bingah wireh bapa mah geuning henteu satuju kana ayana kagiatan ngadu bagong pak ceuk Jang Maman. Jigana lain bapa hungkul man anu teu satuju teh ngan jiga bapa we wegah ari ngasongkeun pamandegan mah saur Pasumarana. Dina wanci sabadasar Jang Maman ngajugjug imah RT Ajun lain rek nguruskeun urusan KRT-an tapi rek belajar bersama. Sutina anakna Pak RT Ajun teh sakelas jeung Jang Maman
Nu ngajarna teh nyaeta Pasumarana sababan anjeunna teh ngontrak di bumina Pak RT Ajun. Pasaan yoga bumi Pak RT Ajun tetela nu sejen mah candarata. Sabalikna Pasumarana mah geus nyampak di tepas hareup. Anjeunna nuju ngobrol sareng Pak RT Ajun bari ngaleueut teh manis haneut. Harita nu ngarobrol teh kadengena kujang Maman mah keur cacarita soal ngadu bagong. Duh, rupina abdi enggal teuing ka dieu nya, ceuk Jang Maman. Da anu keur ngarobrol teh jadi eureun. Henteu. Malah maneh mah tepat waktu man. Nu sejen tuh anu telat mah. Saur Pak Guru Sumarana. Bari nungguan nu sejen darata. Jang Maman mah ku Pak Guru teh dititah mukaan buku pelajaran anu sakirana bakal dibahas poe ieu. Sabot Jang Maman ngaluarkeun buku, Pak Guru Sumarana jeung Pak RT Ajun mah neruskeun deui obrolanan. Harita Jang Maman mah mukaan buku bari dibarengan ku Sutina. Kadenge nu ngarobrol, nuhun pisan lamun Jang Guru boga pikiran sarupa kitu mah, ceuk Pak RT Ajun. Sabenerna mah manehna oge teu satuju di lemburanna aya kagiatan ngadu bagong. Tanggung seueur awona batan mangpaatna ieu teh, ceuk Pak RT Ajun. Kumanehna disebut tetela geuning ngadu bagong oge katumpangan ku pamain alias judi. Cenah mah kungsi dilaporkeun ka kantor kepala desa. Meunang sababaraha waktu mah pamainan teh eureun, tapi teu kungsi lila geus mahabu deui. Bagong anu eleh oge cenah mah mawa masalah. Cenah kungsi aya nu urusan jeung nu wajib. Sabab bagong anu tatu teh tuluy diparencit geus kitu dibawa di jarwa ka pasar. Atuh janten riweuh nya, saur Pak Guru. Kantenan riweuh mah. Pan Bapak Kepala Desa ge kantos diparios. Mung anu ngentengkeun teh sanaos diical tapi teu nyamuni gitu. Nya dibalakakeun yen eta teh daging bagong jeung masyarakat nu resepeun. Nya diicalna oge di tempat anu khusus, dicana ka pasar nu aya di kota, saur Pak RT. Ari jadi mah mahabuna ku margi eta rerencepan, henteu nembrak, saur Pak RT. Pasumarana mah ukur menghap, saur anjeunna. Memang pamainan seperti judi jeung sabangsana teh hese diberantasna. Sumuhun, pan dicarek anu nembrak pasti dipilampahna teh anu nyamuni rencepan, saur Pasumarana. Pikeun saheulaanan mah kurang aping we ieu barudak, ulah ti bobodak diwanohkeun kana pamainan, ceuk Pak RT. Nu tiasa nyarek mah ukur pamarentah anu gaduh kakawasaan ageng, ceuk Pak RT. Diunggeukan ku Pasumarana. Sabot kitu, Jang Maman jeung Sutinah mah ulang maca buku pelajaran. Nya bari nungguan batur-baturna anu sejen dek darata. Pasumarna aya nyabit-nyabit Jang Maman. Cenah Jang Maman teh boga anjing, tapi teu satuju anjingna diadukeun jeung bagong.
Abdi handeueul ku pun bapa. Kamari-kamari mah teu ngidinan si Segag diabankeun, ari beh dieu sapertos teu walakaya mayunan ka hoyong Padodo, ceuk Jang Maman. Oh, Padodo mah anu ngabanar pamainan atuh, saur Pak RT. Harita anjeunna teh kantos diparios kudu wajib deh. Di pepelingan eta ge ulah sakali-kali deui melampah judi. Mun kitu dah, saur Pak RT. Obrolan pindah kana urusan Sato Bagong. Cenah pan mimiti nama newakan Bagong teh dabongan sok ngarajah palawija. Namung da urang salaku manusia ge gaduh kasalahan. Sabab da kusabab talobe si urangna anu ngalantarankeun sato leuweung ngarajah palawija teh, saur Pak Guru Sumarana. Disebabkeun ku anjeunna yen leuweung teh seureud dirajah ku manusia atuh balukarna habitat sato oge kaganggu. Hakaneun jang maranehna teh di leuweung jadi heupeut. Kanggo mertahankeun hirupna nya kapaksa maranehna teh atuh ngarajah bogana jalma. Kebon dirajah salah sahiji contona, saur Pak Guru. Saha atuh anu kedah tanggal waler Bapak? Ceuk Jang Maman jeung Nyi Sutiah tumanya. Nya salarea anu kudu tanggung jawab mah pihak pamarentah kedah daria dina nalingakeun alam, atuh masyarakat oge kedah paham kana ngamanfaatkeun alam anu weuteut. Nyeta Jang Guru, dina kanyataanna mah pan sararea teh kalah ngaruksak, saur Pak RT. Ngadenge omongan kitu Pak Sumarna mah ukur gumujeng. Hiji waktu mah urang teh lah-lahan atuh ngelingan maranehna, boh ngelingan pegawai pamarentah, boh ngelingan masyarakat, saur Pak RT Ajun. Pikeun kasakitu kalina Pak Sumarna mah ukur gumujeng. Abot namung aya saena sih dicobi, saur Pak Guru. Kumaha upami urang cobian ngelingan masyarakat sangkan acara ngadu Bagong minggu ieu dibolaikeun, saur Pak RT Ajun. Pak Guru Sumarana neuteub semureuwas. Sesahnya Jang Guru. Sesah ari kedah getah sarupateun mah teu tiasa dilurusuh dirobih kitu bae Pak, saur Pak Sumarana. Namung tetep si kedah diemutan kumahanya carana supaya laukna beunang caina herang, saurna deui. Sabot keur guntreng kitu di pakarangan aya sabringan barudak ku Jang Maman jeung Nyi Sutinah digeugeuikeun da daratangna tarelat. Abdi sadaya teh kalah silih samper heula atuh telat daya nu leleda, ceuk Ida sesama murid nu rek milu balajar bersama. Anu leleda mah moal kaagehan kulub sampe atuh, ceuk Nyi Sutinah. Ngan kituna teh manehna bari menta idin ka dapur rek nyokot susuguh keur babaturan. Tina, abdi mah pesen teh manisnya. Cek Juju harita bari nyerengeh seuri. Geus kitu mah tina blus asup ka imahna. Nu lainna oge tuluy maraca buku. Bari waktosna seep. Cagatunya urang duki ka dieu heula ye dongeng si Sebrut sareng si Segag teh. Si Sebrut jeung si Segag. Alhamdulillah ya.
sae ieu teh ina lalakona ngireueus pisan ieu. Atuh ka para wargi anu parantos ngadangukeun dugi karengsena pribados ngahaturkeun nuhun utami ka para wargi anu parantos ngarojong ku cara ngasubscribe, like, komen sareng share. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun mangrebu-rebu ucapan hatur nuhunnya kumaha atuh da mung tiasa ngahaturkeun nuhun pribados. Mugia kasayanana sing diganjar ku kasayan ti Gusti Nu Maha Kagungan. Sakitu bae anu tiasa kasangakeun hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan oge hapunten tina katetiasaanna pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.